saja banati minta dihampura saja banati sujud ka kaula manehna ngarepkeun hayang ngabogaan ilmu seperti kaula nyaeta anu disebut rawa rontek manawi teh rawa bogo ulah banyak ulah heureuy Kang punten Urang rajang pangwangunan rempuk jukung sauyunan sangkan kahon tak tujuan Pak Haji Sarip adil makmur karaharjaan masing tikin paniatan Pak Haji Bang Sulaksana pilari ridho pangeran kantenan cu sangkan pinanggih kabagjan kamoyan kawaluyaan padalang Dede Rohidin kumaha cenah patutun ugeran kedadi cangking tongarempak kenyap patutun tuhasa tongarempak nu dipahi paningkah kedadi saring malardi aping di jaring gerenyap paidan aya malaradi aping di jaring dipahiri-hiri geranya ibu Nensi amalkeun aturan ibu Nunuk ibu Hasanah hararaya Ulawa kasuka serimon can panggih jati diri can panggih jati diri obat sing ingat di akhir baring geranya mamah Nunu urang teh baris di kiri ditalek kurung jeung kuring moal bisa silitu dia Pak Haji Kohara Somantri laras moal bisa silitu jar meneng Gusti petengatin nira atin nira atin nira wijar meneng Gusti petengatin nira
hati nirang lirik Kalimpu dan Mega Utara awurlan Mega Putih wala salin sumabda Sang Nalendra Prabu Danaraja Raja Nagara Lokapalan anu dina waktos ieu sasatna nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana margi parantos ngawiridkeun ilmu rawaron teh karayina nyaeta ka Raja Nagara Alengka Kakasih Dasamuka Gunirahangan dika Kipati Dana Sakti Gaulan Paduka tansah diajeng-ajeng nu anu tara-tara tisasanten paripaosna Balai Agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancani tiis jempling pangaruh salira panjenengan Gusti Prabu ngungun ngangluh ieu teh aya pikir saeunaon kalaya naon anu jadi marga lantaran ke heula ka hareup Kakang Semar sawios cekap di dieu nu aya pikir saeunaon ieu teh Sri Paduka teh kulan tansah diajeng-ajeng kieu ai anu jadi pasoalan mah memang salah kaula abong kena kaduhung tarati heula si horeng kajadian anu geus kaliwat timimitina datang na Ki Adi Kang Raye Prabu Dasamuka Raja Alengka memang eta teh Adi ngan teu sainung datangna ka dieu ngahaja tina kasar maksud hayang ngahijikeun ieu nagara nyaeta nagara Lokapala kudu ngahiji jeung nagara Alengka Dirja anu mamalana kaula nepi ka jadi bitotama jeung nu jadi dulur tapi yakin Dasamuka teu kuat hartina si Dasamuka Ki Adi teh jadi pacundang nepi ka menta hampura ka kaula teu sirikna nyium inung suku Dauh. Laras. Sajabana ti menta dihampura, sajabana ti sujud ka kaula. Manehna ngarepkeun hayang ngabogaan ilmu saperti kaula nyaeta anu disebut rawa rontek. Manawi teh rawa bogo. Ulah banyo. Ulah heureuy Kang. Punten. Ieu rawa rontek anu geus diwiridkeun ka nu jadi adi nyata ka Dasamuka karahwana. Ari sugan teh heueuh. Naon sun? Sugan teh heueuh rek tuluy manehna teh eling. Rek sadar tapi naha ayeuna kaula narima deui ieu. Walapatra surat. Oh serat semuhun. Dupi unggeling eta walapatra teh kumaha? Kumaha unggalna walapatra teh? Eusina ieu walapatra anu ditanda tangan anu ditawis ku Dasamuka teh yen tetep
manehna menta ieu lokapala teh dihijikeun jeung Alengka Dirja kalayan kaula kudu jadi raja Patalukan.